kanggo nyungkeun doa ngaos Quran najan sakalimat. Lamun teu dikirim balik teuing jeung cerikan, balik ka kuburan nangkep tuur jeung cerikan. Duh eta turunan abdi, anjeun teu hariwang ngadahar tinggalan abdi. Lamun abdi bisa balik ka alam dunya, balik diberesan harta anu masih aya. Saban wengi Jumat ahli kubur mulih ka bumi, kanggo nyungkeun doa ngaos Quran najan sakalimat. Lamun teu dikirim balik teuing jeung cerikan, balik ka kuburan nangkep tuur jeung cerikan.